الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والله أعلم بمراد وقالوا لن ngucap ya وقالوا لن ngucap ya alladzina amanu indal istiqrar fi banazilihim ing dalam nalikane tetep ing dalam pirang-pirang panggonan alladzina ucap-ucapin lapada alhamdulillahilladzi hadana wa anana wallahu alam bimuradi utai jenis puji kutang tukadi Allah kang nuduhkeun ya Allah naigisun sadaya lihadzal amali kadua ikilah iki amal alladzi hadza jazaohu kang utawi ikilah jariyul anhar min tahtihim madkhulil jannah iku jazaohu wa balas hadzal amal wa ma kullalillah tadi alan warana ana ingsun sadaya iku darepon yen ta oleh pituduh ingsun sadaya laula lamun orana utawi anada dan nuduhkeun ingsun sadaya sapa Allahu dipajawabu den buang opo jawabul laula jawab laula lidilalati magobla walai kana nuduhkeun barang kang tetep ing dalam sadurunge laula alaihi ngatas jawab laqad jaat rusul rabbina bil haqqi teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun sadaya kalawan bener wa nudulan den celuki allazinaan satuhune kalakuan mukhaffafah yaiku mukhaffafah ay anahu tegese satuhune kalakuan au mubasyiratun atawa utawi andiku kang nafsira fil mawadhi'il khamsati dalam pirang-pirang panggonan kang lilimatil kumul jannah uta mangkono surga uristumuha iku den wariskeun sira kabeh ing jannah bima kuntum ta'malun sira kabeh iku migawe sira kabeh kalawan ma ieu mah ngalanjutkeun ayat nu kamari jelema-jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah surga lain saminggu sabulan satahun tah lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus'aha asa endek bae ka surga asa dihareup bae ka surga pasti husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaan aing mah ka surga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae
nu mantap kajen teh itu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe diikat atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ieu dek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan cek Haji tadi kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok bala tamatut sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ja atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit iya gua lagi sakit kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka tahu ya saya itu tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja bagus aja deh kata Kiai juga harus bagus sangka iya lu suka sholat kagak puasa suka lo kalau bulan Ramadan ya kagak juga segitu ya lu kerja apa aja itu ya sekali-sekali suka mabok juga sih ini lu sekarang lagi gimana perasaannya mau mati kayaknya gue tapi ada nggak perasaan sorga sangka sih sorga aja iya kepengen mah walaupun begini-begininya maha Allah maha gopurin waduh buka dalil tak budak ye jawara ge buka dalil tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan dek sangka kumaha aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilala kajeun ku kumaha ge ye kitu mah urang salat sok sok salat atuh sok aing mah kajeun kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada mata aing mah subuh mah qadaan melulu aing ani aing mah tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah jahes mah anugerah ti Gusti Allah jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang Allah pan bohongan ku Allah teh dihudangkeun aing nyalahakeun ka Allah tolol tak budak tapi aing kodo kan ye atuh aing gede hate tetep sorga aing mah eta mah deres kos kitu mah sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husuk atuh soal husuk mah dak mah lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah tuh husuk di mana salembur aing coba dengekeun husuk jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husuk bae maka sorga atuh mah tuh sorga kosong nyana keur ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk